asa protokoler pisannya. Tapi orang RT ayeuna tapi tetap orang dina radio sahur sahur isukan, ayo nama masih kena waktu sahur. Oh masih kena sahur ya teh? Iya masih kena dia sebenarnya takbiran. Jadi takbir teh isukan. Oh isukan ulang mah. Ayeuna teh urang teh dina sahur anu terakhir. Oh urang teh terakhir ieu nyarangan para wargi teh. Nyarangan para wargi urang teh boga orson. Ayo sekarang ini takbiran cek bagus semangat ya. Iya beduk tinggal beduk oke geus kupatan. Ieu geus selamat Idul Fitri. Nya urang teh ayeuna meunang. Nya. Urang sapoe deui isukan puasa. Masih kena sahur. Ayeuna teh urang teh masih kena sahur. Sahur anjing masih kena sahur. Pan Idul Fitri mah hiji poe anu diharamkeun kana puasa. Leres. Dina poe Idul Fitri teu meunang puasa. Teu bikin puasanya. Disebutna teh poe tasrik. Poe tasrik. Nya teu meunang sahur dina Idul Fitri mah. Bulan sampai bulan puasa. Bisa poe kitu. Lawan teh urang mikir, rek kadatangan dulungan. Dulungan mana saha? Eta Pak Deri. Oh Pak Deri. Jadi abah teh geus wakil ka Pak Deri. Oh. Memberikan mandat buka ka Pak Deri. Mandat. Keur mere bejangan ka urang. Apa? Urang sabila engke Idul Fitri teh saminggu meureun mau karyawan lain mah parare. Urang mau ditugaskeun ngajaga di dieu. Oh. Ayo kita Pak Deri. Ada tangan Pak Deri. Ya, benar apa pikiran kita? Bapak Deri. No. Baris kuyuk menjadi Hore! Siapa? Oh siapa? Gitu ya peramalan teh Kang Diki, Cidan. Siapa Pak Dete? Siap. Pemirsa AKTV teh atuh. Para wargi, Pak. Para wargi AKTV teh atuh. Siapa? Eta kitu. Terus sekarang rumplit teh, saudara. Kumplit sadayana, Pak. Komplit tapi asal teu komplit, Pak. Iya, ke mana itu? Besok apa teh kumplit teh? Kumplit gerak. Ngitung atau hitungan? Coba. Oh, dia teh. Siapa Diki? Saya Ida. Tah, jembling kan? Iya. Nah, gitu janten hari urang-urang mah bayi data. Oh, Jadi aya nu teu hadir teh pastikan deteksi. waduh. Gitu atuh. Siapa? Aya nyawat dan kumplit. Hari ayeuna nu biasa tiluan jadi duaan kumaha ieu? Ka mana RT? PT telah kata Pak. Bagian kosong. Terus kosong, Pak. Mun. Aduh. Iya buat nyata ulah sampai ka asli ka bagian kosong. Nah, itu siapa? Punung, ulah berikan. Siapa? Loba ting syarat, Pak. Pak RT, ayeuna nuju nguriling, Pak. Boleh ke mana? Duka abi ge kurilingan yang bener. Siga nama siapa? Milarian tanggal apa? Ampok 4 meteran. Gitu atuh. Tah, duh. Nya naon teh dina sababaraha dinten urang teh tos sababaraha dinten ya ngaibu para warga KTP di bumi. Siapa? Naon ari kitu teh? Dina program Radio Sound, Pak. Itu teh tara dulu, itu teh. Tunggu, Pak. Kan? Belan kosong. Siapa? Itu atuh. Jadi kita semangat urang teh dalam hal berkarya teh gitu. Siapa? Semangat Jadi gitu. naon ari kitu teh para warga KTP teh manco. Bunga dinten teh manco ka Manco, Pak. Dinten urang Panco atuh eta mah. manco eta mah. Sanes. Kosong, Pak. Bulan. Saura Pak Haji Wahyu oke manco. Eta kitu mah disebut gitu
Kalau jangan kumitohan. Mau Pak dari mah tanya. Ya, Siap, Pak. Ya. Keras semangat. Coba kelas sarung mangga teh nya. Kalau kita mah mitoha RT. Ya, Mitoha Pak Deri, Pak. Nya mohon gitu. Rada ieu mau menyebatkan Pak Haji Wahyu. Ya. Pak di taman. Enggak eta sok keceplosan. Dah. Tuh. Naon ada gitu teh? Cuman Pak, Kurang Buka tadi teh kumaha RT teh ka mana? Nuju wilayah kosong, Pak. Nah, teh apaleun dia ayeuna teh program sahur. apalun Pak tos di warkosan Pak Abi. Nah, telat. Eta Pak Abi di WA sababaraha ge teu dibales Pak. Jangan Checklist hiji. Lah gitu. Hari itu mah tuh kumanya. kurang kawitan lah tuh, Pak. Si RT mau Cuman Pak, tugas Abi mohon. sebagai koordinator di dia. siap, Pak. Mau Pak ieu lamun cacat kulit gitu. Nah gitu. Oh, Wabi ayeuna pada di kelerahan heula. Ah, RT ingat. kumaha teh ada waktu. Kurang dilarian heula teh nah, Wabi eta ka mana? Nun, Pak, cobi pilihan RT dina luhur kalapa, dina kalakai, Pak. Bilih gitu keur babaung. Bapak, kalau Kak Abi mah aya sekali nu di Kamelang Abi Pak. Mohon, Upami Abi sebagai karyawan di dieu. mohon. Biasa dina waktosna ini mudik Pak. Dah, Dia siap, Pak, harus, Pak. dia asal tos kacumpunan dia masalah orson. Siap Pak. Tahu. Gimana apa mi Abi? Nah, gitu. Bade depan di dieu berarti aya sadayana apa mi? Harus, Pak. Mang Diki Abi mudik. Dia tos gaya kieu. Mang Abi ini kosong berarti di sadayana. Tah, gitu, Pak. Nah gitu, Abi tugas heula milarian heula RT. Mohon. Manawi aya di sebudureun ieu tempat. Pada milarian RT. Mohon, bade milarian RT. Ya, Pengen tapi aya syaratna Pak. naon tah syaratna? Kedah mereka heula nu katuhu. Mohon, Tuturkeun di kecap. mohon. Aja Aja. sekali itu abretak Pak. Oh, enggak boleh. Oke, kami gitu mah. Abi, Pak pada dimusikan Pak. oh mohon maaf. Sok. Siap. Apa pimpinan kita mau keluar dengan ruangan? Pokoknya silakan tinggal. Meninggalkan. Meninggalkan. Tinggal di tempat. Silakan ruangan Pak. Loh, Ya pesennya. silakan. Untuk keja ini. Sok kecap, Pak. Bapak kia Pak. Tanya. Buka tuh lah. Katuhu. Tak kena musik kan itu. Coba gerak musik. Musik. Sok, kecap kana musik. Minta, ayo dan. No, 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 no. Ulah kecap. Ada jeung kecap, Pak. Mohon tanya, enggak? Siap. Tinggalkan. Buang. Siap. Radio show. Radio show. Radio show. Gaya-gaya nom juga RT. Bisanya. Tapi seorang luhur RT ayeuna. Tapi tetap orang radio show sahur. 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 Sahur.